Lain aing mah sakapeung mah aduh ku karoploknya jelema teh aing bingung aing ningalikeun jelema ayeuna aduh balaur pararaeh we ngadadak aing mah goblok. Lain naon geuranya ayeuna pamimpin eta Pak Iqbal sampai nubikeun kanangtang fisik ka Pak Dedi. Aduh Pak arek jadi contoh jadi pamimpin kumaha tuh Pak? Mun gede ka wani teh euy. Wani Bapak teh kira-kira kitu. Aing Pak, pokona mah hade-hade Bapak ieu nya lainna naon lah. Bisi ceurik engke teh. Tungtung nanti kieu Pak engke teh kajadianna teh. Saya mohon maaf atas kesalahan saya yang telah dilontarkan oleh sungut aing. Eta cenah kitu urang. Pasti eta teh karena itu barudak aing leuneuh naon lah sok sabal aing. Sok loba anu kawas jagoan tapi amun geus keuna batuna tah gitu kawas hayam eta teh ya, hayam kahujanan goblok gitu. Cek aing ge ya ngopi heula Pak Iqbal ngopi. Aduh si amat taraku ngopi atuh dah. Hade-hade Pak Iqbal euy. Pokona mah kurang doakeun cik sehat pokona mah nya ulah hade ulah karar itulah. Sararea geucing sarehat ku aing didoakeun aing mah. Lain naon ngomong kieu teh. Wajar wae aing mah kasar da aing mah teu sakola goblok sia.